Para mitra sadaya mangga urang teraskeun deui hanca dongeng nu judulna nyaeta Suryati di Arapati. Masih kene bagian mungaran para mitra sadaya. Masih kene bagian mungaran ya Suryati di Arapati karangan Kileksa dina bagian katilu. Seueur naroskeun para mitra dina komentarnya ai Kileksa cenah jumeneng kene. Alhamdulillah para mitra masih aktif masih aktif kitu nya Kileksa oge. Atuh para wargi jandan sakali deui para mitra bilih hoyong uninga ka Kileksa mangga we buka channelna. Kileksa ge kagungan channel ku anjeun di channel YouTube. Mangga para mitra atuh buka Kileksa begitu para mitra tangtos kaluar kene nanti di channelna. Biasa tepang sareng Kileksa bade komunikasi mangga nyanggakeun. Salajengna para mitra dongeng ayeuna judulna Suryati di Arapati karangan Kileksa ieu atuh Mang Jaya ngahaturkeun nuhun terutami nu parantos noel subscribe sareng locengna nu parantos noel like-na nu parantos komenna ayeuna teh bagian ka sabaraha bagian ka-4 para mitra punten nya bagian katilu ayeuna teh para mitra punten tuh bagian katilu bagian kedua bagian katilu nah nya bagian katilu ayeuna teh nya nembe bagian katilu para mitra duh hapunten nya sakali deui Suryati di Arapati karangan Kileksa ayeuna nincak bagian katilu mangga nyangakeun wilujeng ngadangukeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade nyeraskeun hanca dongeng judulna Suryati di Arapati. Ayeuna nincak bagian katilu para wargi. Mun teu lepat mah Parman parantos dugi ka kota nuju ngical suluh. Samali harita nuju ngobrol jeung nu boga warung nu katelabe eyoh. Mangga urang teraskeun para wargi hanca dongengna etang-etang hiburan pangbeberahmana. Carios nyambung judulna Suryati di Arapati karangan Kileksa. Para mitra kaum dangu, derek-dek Parman nyaritakeun riwayatna ti mimiti ngadenge nu jejeritan. Nepi ka mangsa harita atuh geus diterangkeun kitu mbe eyoh ge ngarti pok nempas. Jadi rek naon cenah nanyakeun si Karso teh ujat? Kuring mah yang nyawe kana kaayaan diri nabi nah saha tulisannyana manehna teh? Urang mana lemurna kumaha kahirupan jeung laku lampahna? Taeta nu rek ditanyakeun ka bibi teh sabab kuring penasaran. Bongan geus ngaganggu ka Nyi Suryati, jawab Parman estu sumanget naker. Ari Suryati teh saha kabogoh ujang? Lain. Parman rada gugup bet asa era ditanya kitu teh jajantungna ngadak-ngadak ratug. Li teu kudu asa-asa ujang keun bae da moal matak naon-naon. Bibi mah milu bunga mun ujang geus rek boga pamajikan teh. Rek ngadagoan naon deui atuh. Ujang teh umur geus cukup, rupa teu nguyang. Geus meujeuhna laki rabi. Musbi ulah wakan nyaritakeun urusan eta kuring mah hayang geura nyaho ka si Karso jeung Amin nah kumaha nu sanyana cek Parman malik deui kana urusan si Karso. Kieu ujang eta dua jalma teh sainget bibi mah sok babarengan wae ka ditu ka dieu ge tara papisah. Layut jeung Anut kawantu sobat dalit. Ngan hanyaka sosobatana teh lain dina jalan bener. Deui mah ayana di jalan salah, si Karso jeung si Amin teh di pasar ieu mah geus kasohor ujang pulah nipu jeung ngarah-ngarina. Malah cilimit jeung sok pulang paling. Laku lampahna pika keheuleun sabab bina ngarugikeun ka batur. Hutang di unggah jongko mayarna ukur ku janji. Da naon teh? Sok mah tara ka batur teh. Nya tara mayar kitu, tak kitu nu kanyahoan ku bibi mah ujang. Oh kitu nya urang mana manehna teh bi? Urang bojong gaok duanana oge ngan di dituna teh geus teu aya nu ngaku sabab kalakuan teu parok jeung batur. Malah geus teu baroga dulur cenah nu matak duanana ge dalit pisan nyobatna teh siga dulur pet ku hinis. Nya nuhun atuh bi ayeuna mah kuring ge wawuh ye wawuh kana ngaranna, wawuh kana kalakuanana jeung wawuh kana sifat-sifatna. Mun kitu carana mah kuring moal kagok ngayakeun tindakan. Mun manehna kapanggih deui ngalakukeun nu teu bener teh wah moal asa-asa bi. Cek Parman menibungangang sabab geus meunang katerangan nu jentre ngeunaan dua musuh. Nya nuhun atuh ari ujang boga pikiran kitu mangan kadewe sing waspada sing ati-ati. Sabab si eta mah telenges jeung taya ras-rasan ujang. Ujang ulah wani teuing, ulah gagabah jeung sologoto bising cilaka ku pola sorangan.
Malah ayeuna ge kudu ati-ati bisi manehna neuteuli ka Ujang, cek Bieyoh mepelingan. Harita teh sok sieun Parman aya nu ngakalakeun. Nya nuhun bi katampi pisan pepeling teh, mana duitna bilah rek dibeulikeun kana beas. Cek Parman bari regot nginum deui, manehna inget ka indung bapana nu tangtu geus ngarep-ngarep. Napa terus-terusul teuing Ujang ngopi heula atuh angguran mah kop nyokot eta goreng cau kadinya. Atawa uras teu kudu mayar sakalieun Ujang mah. Nuhun atuh bidanya kuring teh lapar ye. Timah can kungsi sasarap heula. Parman atau heunna geus hayang ti tadina keneh ngan rek meuli teh asa-asa da pugu duit ladang suruh teh can kaciri dumukna. Heuh hempe kainya ke ku bibi rek nyokot heula duitnya. Parman ngadongkang uras hiji am di dahar. Karasa nikmat da pugu tas capek jeung lapar. Sedengkeun Bieyoh nyokot duit keur mayar suluh, geus kitu dibikeun ka Parman, malah make lauk mere lauk asin jeung oncom, basana teh keur oleh-oleh cenah. Isukan mah ulah beurang teuing Ujang, wising tulus non teh loba sema, sabab bibi rek nyangu ti subuh, bisi suluhna teh ieu kurang, cek Bieyoh. Moal bi isukan mah da eueuh pagawean sejen ari sema ti mana bi make aya kudu nyangu sagala subuh-subuh. Lain sema ka bibi, sema ka tua kampung ngan daharna teh sok ditangkes ku bibi. Malah rek di dieu cenah ngarah laluasa, lumayan sok gede batina dari aya borongan kitu mah Ujang. Nya nuhun atuh bi kuring oge milu bunga, muga-muga we sing gede batina, keun suluh marek dikirim kuring isuk-isuk. Rek nyubuh ti dituna ge bi. Tah bener kitu kudu subuh keneh ti dituna. Ya duitna tah, geura balanyakeun ka itu. Ulah buri teh balik nanya bising aya naon-naon di jalan. Lain ngusir bibi mangan malang bising aya nu megat. Bener bi kuring ge curiga ieu teh. Bisi di jalan aya nu megat sabab kaharti pisan. Mun si Karsono teuli pasti we kana kituna. Permios tuh bi, cek Parman bari nangtung duit diasupkeun kana saku baju. Bra kade sing hati-hati di jalanannya. Parman ngaleos indit muru ka tukang beas. Nu pernahna beulah wetan. Ari Bieyoh neuteup ti warung hatena bet ngahlas nempo Parman teh. Sabab geus nyahoeun kana kahirupan di imahna. Sing sarwa walurat sing sarwa kurang. Tapi Bieyoh teu bisa ngabantu da manehna gengan ukur bisa hirup tina ladang warung, panghasilan ukur cukup keur sorangan. Harita Parman meuli beas sakumaha biasana sarta teu poho meuli bako mole keur bapana. Sanggeus rengse balanja terus ngingkig ningalkeun pasar rek balik ka lemurna. Kocapkeun di pojok pasar harita aya 2 jelema keur dariuk dina pati gede. Nempo Parman meuni mureleng siga ucing neleuburit. Malah nusa urang deui katara kekerot bari ngepeulkeun peureupna. Horeng si Karso jeung Ahmin nu keur ngareureuhkeun capek sabada lumpat nyingkahan balai teh. Min. Tempoy. Sika sebelan karek balik di pasar tuh. Sigana tos ngajual suluh da tadi katempo ngagubung suluh. Kumaha carana euy sangkan bisa males patinya? Ceuk si Karso bari nunjuk ka Parman anu harita beuki jauh. Urang tutulkeun we yeuh manehna tangtu buri teu di jalan. Tadinya orang bongohan tingang we ku watu tinu buni sugan modar sekalian. Temal Ahmin bari pepeta. Manehna ge keheuleun ka Parman teh. Hayulah. Bener kitu euy. Ulah ngajak tarung deui jeung nu kitu mah. Sabab moal aya pameunangna mending urang bongohan we tuman. Cek si Karso panujueun pisan malah terus turun bari singkil. Nya tapi urang kudu init make jalan nu sejen si wabalek kudu bisa dipiheulaan. Urang pegat hanapeun tangkaloa. Heuh ka di jalanna. Si Karso ngingkig init dituturkeun ku Ahmin duanana hayang miheulaan ka Parman sabab aya niat delekat. Harita panon poe geus lingsir ngulon panasna moreret matak lieur keur anu lumampah. Ngan untung kaupahan ku hilibirna angin leutik nu nebak lalaunan. Asa seger kana awak, manuk recet di sarada patemalan jeung baturna bangun galumiraнаker. Parman anu ngajugjug ka lembur jongjon leumpang teu luak lieu sabab harita teh hayang buru-buru tepi ka lemurna. Dina hatena kumalangkang beungeut Nyi Suryati beuki lila teh kalah beuki napel dina ingetan. Aing kudu nyang hareupan bahwa di sabab aing teh lalaki nu kudu sanggup nalukeun halangan harungan. Najan aing jalma leutik tapi harga diri mah moal eleh ku Bahwadi. Jeung di Suryati siga nu atoh pisan rek didatangan ku aing teh. Ceuk Parman ngomong sorangan hatena teu boleh ngait kanu geulis Neng Suryati. Barang keur jongjon leumpang celeng-celeng aya nu luncat tinu bala langsung nyabatkeun popongkol kana tarang Parman. Leplos popongkol milepas ka tukang. Parman cengkat bari taki-taki tapi teu kanyahoan aya nu ngahius kana puhu ceulih. Hiup jabet koloyong Parman nyolontod ka katuhu. Jabet koloyong ka kenca. Jabet di katuhu dialung boyongkeun kuduaan. Tungtungna Parman namru dina kamalir sirah lieur asa ngubeng.
Bumi alam asap tibalik tetenyoan ranyai kararoneng. Yang teu bisa ngalawan nu gelo teh. Keun sialah sina karasaeun, tuuman manusia somong teh kudu diwara. Cek Ahmin bari mulak-mulak cangkeng panon mureleng ka Parman nu geus teu walakai. Urang tanya heula Min sugan bisaeun keneh ngomong. Karso ngadeukeutan ka Parman memeh ngomong mureleng bari ka kerot siga ucing ngeleubeuri. Karso, Ahmin, kunaon sia ha? Make ngabokongan ka aing. Dasar manual licik sia ipis buri. Bodas buntut sia. Rajin wani ngabongohan lain satria nu kitu mah sia. Cek Parman mening ngahegak. Beungeut barengep tapak anu nampiling. Bisa kene ngabacot syukur sia mun kitu mah. Sabab deui rek nanyakeun ka sia saha ngaran sia. Urang mana ari sia sok jawab sia deuleu. Si Karso molotot bari ka kerot. Ngaran aing mah Parman sia urang lemur radan becagak. Rek naon sia make nanyakeun ngaran segala. Moal aya gunana moal aya mangfaatna. Temal Parman bari maksa keunangtung panon mureleng ka Karso jeung Ahmin. Aing mah sia perlu nyaho ka ngaran sia deuleu. Sabab sia bakal diala nyawa ku aing. Bakal dikubur di tempat. Tak kulantaran kitu, ya kami kudu nyaho ngaran sia. Ngarah bisa ditulis dina tutunggul. Sangkan kanyahoan kuno lian yen sia geus maot. Cek Karso siga anu bener-bener rek mateni Parman. Puguh Parman menika kerot bakat ku ambek. Asa dihina jeung dianggap hina. Haok nyarekan bari maju. Ngalengkah rek ngajewang beuheung Karso. Karso, Amin. Nu kudu paeh lain kami tapi maraneh duaan sia kudu paeh. Sabab maneh jalma jahat tukang ribut di mana-mana. Buktikeun atuh euy. Buktikeun sia omongan teh. Omongan we sia harus pisan Parman. Yeuh buktina. Cek Parman ngayunkeun peureup rek nyamer kana pipi Karso. Tapi Karso geus taki-taki manehna rikat newak leungeun Parman kep dicekel satarikna. Tuluy diparilitkeun ka tukang. Para mitra dipurilitkeun dibantuan ku Ahmin nu ngajajak bobokongna. Atuh meuni muringis Parman teh manehna teu bisa walakaya iwati gegerungan nahan ka nyeri. Ngomong we sia. Mana buktina deuleu Parman? Dan sakitu euy kabecus teh. Alah, eueuh kabecus mah ulah ngabacot sia mending hees di dinya. Cek Karso bari nyuntrungkeun Parman kana kamalir. Atuh Parman ngajungkal tarangna ti dagor kana batu. Podaran sekalian sola ulah diajak ngobrol kitu batut mah tuman. Ulah kamin mending urang talikung dinu bala, sina karaseu nyeri peurihna, sina paeh lalaunan. Dipayahan sakaligus mah ngeunah teuing manehna teu karasa kumaha nyeri peurihna. Ayeuna mah urang ieu we urang siksa tuman. Bener, yuk orang talian. Turun di tangkal jame tuh. Cek Ahmin bari muru rungkun haur di dinya loba areuy nu liat sarta bisa dipake tali. Satuluina Parman di talian kena tangkal jambe. Malah mah sungutna dicocokan ku daun jambu batu. Geus kitu mah kara-kara Ahmin pating laleos dibari hatena sugema. Geus hasil mulangkeun ka nyeri ka Parman anu geus ngahalangan kana paniatanana. Ari Parman kapaksa daek teu daek kudu narima kana nasib. Awak nyeri urut disiksa, sirah lieur beuteung lapar, dicampur ku rasa bingung sabab teu bisa ngejati eta tempat. Rek ngagorowok menta tulung teu bisa sabab sungut di dedetan ku daun jambu batu. Atuh ukur bisa sasamat jeroning hate muntang tulung kayang agung. Gusti, abdi teu kedah kumaha kasaha nyamuntang tulung. Iwati ka Gusti nu Maha Murah, mugi-mugi disumpingkeun pitulung ka diri abdi. Kitu gerentes hatena bari teu saket teu karasa ngumar cipanon. Ari sabab inget kana kaayaan indung bapana nu tangtu bakal ngarep-ngarep manehna. Ngarep-ngarep beas jeung nu sejena keur dahareun poe eta. Harita para mitra Mang Ahmi jeung Bikar Simah keur ngadaweung di tepas. Bari megat anakna keur ka pasar. Mimitina mah eta dua jelema teh biasa bae teu aya kasusaha atawa kahariwak. Tapi sangeus suruh panon poe Mang Ahmid mimiti melang ka Parman. Hai nakamana ari si Parman ieu teh? Wayah kieu can balik keneh bae. Aya naon atunya nyiar-nyiar pikamelangeun we budak teh. Kitu ceuk Mang Ahmid bari melong ka jalan susuganan Parman datang. Tapi teu moal malah mah eueuh bejana acan. Heueuh nakamana atuh budak teh nya tara-tara ti sasari bet ngahariwangkeun. Palang siang aya halangan atau cilaka di jalan. Pikiran kami ge kitu melang sok sieun cilaka di jalan. Kumaha tukang Ahmid susul ka ditu buru-buru. Jalanan urang mikir heula. Ceuk Mang Ahmid bari mageuhan iketna para mitra. Panon melong kaburuan hatena jadi tagiwur.
Kaayaan beki burit langit reuk, lalai kaliber pating kalayang, nyamran ramatuk jeung reungit tongeret para mitra aya keneh disada, matak ngalalewang kanu keur melang, ngaririweuh kanu keur sieun, ari di pipir imah reang sora gaang patemalan jeung sora jangkrik. Dur harita sora bedug di magrib paramit apunten. Sora bedug magrib di Tajug. Harita teh para wargi sadaya ngagareuwahkeun pikiran Mang Ahmid nu keur anteng mikir. Manehna langsung ngoreja terus ngajewang sarung anu ngait tina paku. Kares imah, kami rek ka Tajug heula rek badami jeung Mang Lebe susuganan bisa nulungan. Sabab hate kami jadi honcewang ki, ye bising si Parman pinanggi jeung kacilakaan. Yung atuh ulah dira teuing di Tajugna ga. Geus reng salat mah buru-buru we balik kuring keeuh ngongko. Tema bikar simah. Terus manehna ngaleos rek cai maksudna warek abdas. Harita keneh Mang Ahmid ka Tajug, hatena teu weleh ngarasa meleng. Melang inget ka Parman anu teu aya datang, sedengkeun kaayaan beuki poek langit ceudem siga rek hujan. Dina kaayaan harita bareng Nyi Suryati keur ngahulang sorangan di tepas hareup. Ngadagoan Parman nu janji rek datang poe eta tapi hareup-harepanana teu kacumponan. Lantaran nu ditungguan teu aya jebul-jebul. Lila-lila ngarasa jengkel dumeh geus kesel ngadagoan nu akhirna timbul pikiran goreng sok sieun aya nu tumiba ka Parman. Nakamana Kang Parman teh atunya? Piraku rek jalir janji onaman mah. Apan tadi geus paheut pas ini janji yen manehna rek nganyang ka dieu. Tapi naon sababna ayeuna teu emol-emol? Cek Suryati bari terus nangtung. Ngajanteng di lawang, panon melong kalawang pakarangan, tapi pager jeung pantok can meretana yen aya nu datang. Daun cau jeung daun sampe jadi saksi yen Parman teu aya jebul-jebul. Sabot kitu busaha mah nyampeurkeun ka tepas. Ret ka anakna nu keur ngahulang di lawang atuh kageteun busaha mah teh. Lantaran tingkah polahna anakna asa beda jeung sasarina bet ngalamun jeung malaweung. Nyai, kunaon ngajanteng wae di lawang, geura ka jero atuh. Bising loba reungit di ka imah. Jeung de kunaon atuh nyai teh siga-siga nu keur susah eta teh. Kituna busaha mah ngadeuketan ka anakna. Tapi Suryati can waka ngajawab ukur ngareret sakedeung terus melong deui ka jalan. Aya naon nu didagoan teh ieu? Atawa naon aya kumaha nyai? Mending ngahulang wae geuning. Bu, abdi teh melang ka Parman. Sok sieun dikakalakeun ku dua jalmi nu jahat teh Bu. Sabab tadi geus kanyahoan si Karso jeung si Ahmin teh ceuceup pisan ka manehna. Harna make mikiran diri batur, atukeun bae, da lain urusan urang. Nam ka jero sieun sanekala ke. Indungna ngajak ka jero tapi Suryati teu ngagugu. Ibu mana nyarios teh ka mana wae Bu naon lepatna mika melang ka Kang Parman. Sabab manehna geus nulungan ka abdi. Geus ngabebaskeun tina balai. Ulah kitu Bu eta teh pantak pika nyerieun batur. Nyi Suryani wani ngomong teu panuju kana sikap jadi indungna. Nya bener si Parman teh geus nulungan ka hideep, tapi naon perluna mika melang bari jeung nyiksa awak sorangan. Rek melang mah taya halanganana ngan ulah ngalamun kitu bising ka usap setan. Yu ka imah geus burit. Busaha mah nyekeleungeun anakna dituyun dibawa ka tengah imah. Suryati kapaksa nurut bisi mata ribut jeung anu jadi indung. Sanggeus aya di tengah imah busaha mah jeung Suryati dariuk dina kursi hoe. Ari Bahwadi keur ngadeluk mukaan buku catetan, nitenan duit jeung pare nu aya di luar nu diinjeum ku tatangana. Nyai aya naon itu nu sanyana sabab ibu malah meni asa beda rarasaan. Bisi hidup keur mikiran anu matak bingung sok bejakeun ka ibu ngara teu beura teuing kana pikiran hidup. Cek busaha mah satengah ngolo-ngolo sangkan anakna daek wakca ka dirina. Ah teu aya naon-naon Bu da teu ngemutan naon-naon. Ulah bohong da ibu ge ngorah heula ye. Abdi ge ngartos Bu nanging ayeuna mah abdi teh teu acan ngemutan naon-naon ngahulang sote reuwas we. Ari rasku kajantenan dinten tadi mun teu ditulungan ku Kang Parman doa kumaha abdi teh. Cek Suryati teu wanieun terang-terangan lantaran bisi kadengieun ku Bahwadi bapana. Ih, ulah sok disumput-sumput kitu ye, sabab eta teh matak berat kana hate. Matak bingung kana pikiran mending ewak cabalaka bruk beraka ibu. Susuganan ibu bisa nulungan, bisa mantuan bingung.
Nyi Suryati teu nemalan saeutik ge eueuh niat pikeun ngabudalkeun eusi hate ka idungna lantaran Suryati geus apal kana adat busuha mah nu taya bedana jeung nu jadi bapana Bahwadi. Buru-buru caritakeun yeuh mikiran naon hidup teh. Busaha mah beuki panasaran hayang nyaho kana kaayaan hate anakna. Tapi Suryati tetep teu daek wakca, malah makalaka ngajengkat ninggalkeun indungna. Bus ka kamar panto ditutupkeun atuh meninga hulang busaha mah teh ngarasa heran ku sikap nu jadi anakna. Busaha mah teu katutuluyan manehna ngantep ka anakna, malah akhirna mah ngadeuketan ka Bahwadi nu keur anteng ngitung duit di luar. Nu diarinyeum ku tatangana satuluyna mah guntreng duaan teu malire ka Suryati nu keur bingung sorangan. Kaayaan di luar beuki poek langit tetep angkeub taya bentang anu temong. Tekung silila kadenge bedug isa ditako ditema ku soranu adan. Harita Suryati beuki melang ka Parman lantaran teu daek datang wae ka imahna. Geus wanci isa, tapi Kang Parman teu aya datang-datang. Ngapohoeun kana janji atawa kumaha? Aing jadi panasaran mending tanyakeun wae ka Kang Amid kitu. Nyarek tanyakeun ka Mang Amid, cek Suryati terus ngeteyep ka tengah imah nempo inung bapana. Barang geus sidik manehna ngalaan tulak panto lalaunan jerut turun kaburuan gedig init ngajugjug ka imah Mang Amid. Teu kacatur di jalana Suryati geus tepi kanu dijugjug. Kasampak di imah Mang Amid jempling teu aya nu kadenge iwati sora jangkrik jeung gaang di pipir imah. Suryati pupuntenan. Mangga, tema pribumi terus mukakeun panto. Berai cahaya cempornya angan keluar. Suryati buru-buru nanya ka Bikarsima. Bibi ari Kang Parman aya? Parman, aduh, nu mawi teu aya Nyai, bibi ge keur bingung ieu teh na aya naon atuh Nyai? Mun asa reuwas teuing ieu teh. Bikarsima beuki reuwas lantaran tara-tara ti sasari bet kadatangan Suryati dina kaayaan kitu. Muhun nu ditaroskeun teh Bi, punten we atuh ngiring reureuh dia dilebet ah. Muhun mang atuh kalebet Nyai, bibi teh poho-poho teuing lah mikala kangantep ka tamu. Sawios Bi, Bu Suryati ka jero imah memeh diuk rarat-reret heula. Hatena ngahlas lantaran di imah Bikarsima kacida waluratna jauh pisan bedana mun dibandingkeun jeung kaayaan di imah bapana. Mangga calik Nyai hapunten we atuh di dieu mah kalalotor. Bikarsima eraeun nempo semah nu bangun asa-asa rek diuk. Mangga Bi sawios teu kedah janten emutan. Dupi Kang Parman kumaha nu salaresna Bi? Nalares teu acan mulih ti enjing-enjing. Leres Nyai, manehna tadi dititah ka pasar ku bapana, tapi wayah kita can mulang. Duka ka mana heula da teu aya bejana geuning. Atuh sajawati kitu biasana mah mun rek ka mamana teh sok bebeja heula. Nah ka mana atunya? Suryati beuki bingung hatena ngarasa melang bisi Parman ditanasa kunuduaan. Dupi Nyai aya pikeun saeu naon atuh bibi mah salaresna mah asa reuwas tara-tara ti sasari bet kasumpingan Nyai wayah kieu. Bikarsima nanya bari neuteuk. Mun bade naroskeun Kang Parman manggi abdi teh melang we ka anjeunna. Bilih aya nanaon nu tumiba ka dirina. Atuh sajabi ti kitu abdi teh geus lila ngarep ka Kang Parman. Dugi ka naon teh? Wayah kieu teu acan datang-datang. Cek Suryati terang-terangan ari hatena beuki hariwang. Nah aya naon atuh Nyai? Iraha janji ka Nyai apan si Parman mati isuk teu kungsi ka ditu di ka dieu. Mun iwati ka sawah, pawas pahaji jeung ka pasar ari anak teu kahartos kitu mah bibi teh. Kieu saresna mah Bi. Barabat Suryati harita para mitra nyaritakeun kajadian anu tadi teh dina mangsa dipegat ku Karso jeung Ahmid, malah ngeunaan Parman ge dicaritakeun saselengkepna ngarah kanyahoan ku Bikarsima. Para mitra anu mulia, harita Bikarsima barang ngadenge caritaan Suryati kitu meninga jenghong. Uleuh, palang siang Parman dikakalakeun kuno duaan Nyai da teu mustahil upama nuduaan dikaciceg ka Parman. Kudu kumaha atuh geus kieu nya? Bikarsima kacida melangeunana sok sieun aya nu ngabinasa kanu jadi anakna. Para mitra kaum dangu, mata kaharti ku kitu teh mah upama Bikarsima ngarasa melang kanu jadi anak. Harita Suryati tuluy nanya deui, dupi mamangna ka mana Bi? Katajuk rek minta tulung ka palebe cenah. Dasanya nama bibi ge keur susah ku Parman teh mun teu aya balik mah. Mangkaning ka pasarna teh diandalkeun pisan ditungguan ku saeng saheng. Hawatos teuing nya Bi kumaha atunya? Suryati karunyaeun ka Bikarsima manehna boga pikiran rek nulungan.
Ku jalan mere beas keur daharna, tapi ras inget kana sikap bapana nu medit jeung telik kana laku lampah anakna. Suryati ngan bati susah ngahuleng mikiran Parman. Keur kitu kolotrak panto aya nu muka horeng Mang Amid. Geus balik ti tajuk datang-datang teh olohok sabab di imah aya semah. Da biasa mah tara aya nu ulin wan kitu, komo da ieu mah semah awewe sarta kanyahoan anakna Bahwadi. Geuning aya tamu, aya naon nyai? Bari gek diuk gigireun Bikarsimah panon melong ka semah. Naroskeun Kang Parman mang, tapi kalesan nu teu aya. Ih, pugu mang teh keur bingung ieu lantaran Parman teh. Teu datang wae, biasana mah najan init beurang ge tara kieu-kieu teuing. Sajauhna ge pasar moal meakeun 5 jam di jalan. Tapi poe ieu mah Parman teh pika malangeuna keur nyai. Cek Mang Ahmid bari ngarahuh narik napas panjang ku siwal ngabijilkeun dompet bako. Ari cek Mang Lebe kumaha cenahna sanggup nulungan atawa henteu? Bikarsimah nanya ka salakina, da geus hayang nyaho kana hasil tarekah Mang Amid. Heueuh hasilna Mang Leba ge teu bisaeun ngitung. Teu bisaeun ngira-ngira, putusanna mah mending susul we ka pasar cenah. Ieu atuh buru-buru geura susul bising aya naon-naon manten. Kuring mah melang bisi anak urang meunang kacilakaan di jalan ari sabab. Naon kitu sababna? Mang Amid megat kalima. Derak-dak Bikarsimah nyaritakeun nu tadi kajadian dumasar kana beja nu dibawa ku Suryati. Mending ngajenghok Mang Amid reuwas nu taya papadana. Nah bener teh nyai. Laras Mang kitu pisan kajanten tadi teh malih mah. Pangna abdi enggal ka dieu ge bakat kumelang, dabongan Kang Parman teu aya bae. Padahal siang tos paheut pasini yan pasosonten bade amengan karo rompok. Kumaha atunya Mang Amid mikir tarang kerung. Neangan akal ari beuteung karasa lapar sabab ti isuk can kararaban sangu, ngukur ngadahar beuleum sampe. Ayeuna mending buru-buru geura susul ka pasar, tanyakeun ka warung ngalanganan Parman. Sugan ti dinya meunang katerangan ngarababari maluruhna. Cek Bikarsimah bangun teu sabar. Oh, bener mending rek ka ditu we pek daguan heula atuh. Kami reku naon teh rek nyusul Parman ka pasar. Cek Mang Amid bari asup ka kamarna. Tekung silila geus bijil deui make calana komprang hideung, make baju kampret bodas. Make iket barang bang semplak kop kana bedog terus disoren, nya terus ngomong. Nyai, Mang teh lain kurang hormat wayahna ditinggalkeun heula sabab Mang rek nyusul Parman. Mang mugi sing enggal kapenak deui sing salamet. Geus kitu mah leos para mitra Mang Amid ini trek ngajugjug ka pasar. Ari Bikarsimah jeung Suryati ngaharuleng siga nu beak picaritaeun. Tapi lila-lila mah Bikarsimah nyarita deui sabab inget yen Bahwadi teh hiji jalma anu pengkuh tarapati akur jeung jalma nu malara. Nyai, namoana naon tuang Rama? Moal bida tadi teh bebeja heula. Nuhun atuh ari kitu mah tapi kade sing emut margi tuang Rama mah teu patos akur kanu lian teh komo deui ka pantar bibi. Paminyi kirang taliti nu janten korban teh tangtu bibi. Cek Bikarsimah terang-terangan ngebrehkeun eusi hatena. Nu memang hariwang para mitra sadaya. Ulah seur emutan sawios da moal naon-naon. Abdi mah moal wakawangsul pamikang Parman teu acan sumping. Kumaha pami tuang Rama bendu? Moal abdi tanggal waler bi. Jep jempe Bikarsimah ngahuleng Suryati teu loba omong. Pikiran kumalayang kanu anggang inget ka Parman bisi pinangih jeung kacilakaan. Kocapkeun para mitra anu mulya. Di imah Bahwadi harita jempling tayanu nyarita sabab duanana keur anteng ngariung bana, ngaritung bana, tapi lila-lila Bahwadi ngarasa capek. Terus cengkat bari ngomong. Ibunya, minta cai hana ti abah sahana angkieu ye. Mangga da panas keneh cai mah atuh bade sakantenan sareng lalabuhna, da aya keneh ulen sampe jeung wajit sirsak. Tah heuh, ngeunah jigana bari ngopi wajit ye. Jiga tu bulu-bulu sajakeun. Cek Bahwadi bari ngabijilkeun surutu. Sut disunut serbung haseupna ditiupkeun ka luhur. Busaha mah ngaleos muru lomari kolotrak ngabijilkeun keler, tuluy mawa cai enteh panas kana embuk. Sor disodorkeun ka Bahwadi, busaha mah diuk gigireun salakina. Kamana di si nyai wayak ieu meni geus jempling? Nya geus sare wayak ieu? Bahwadi nanyakeun anakna regot nginum. Tadi tanya ku kuring tapi kalah kabaeud. Siga aya nu kakeuheul ayeuna aya di kamar teu diganggu bising kagareuwahkeun. Oh ditanya naon atuh make jeung baeud segala rupa. Urusan eta mah nu biasa ari sabab tadi teh manehna teh ngajanteng we di lawang. Siga nu keur malaweung basana teh melangkah Kang Parman cenah bising aya itu ieu ka dirina. Bayang ka si Parman.
Naon urusanana make mikiran si Parman segala. Asa teu ka harti teh. Cing calukan budak sina ka dieu. Bahwa di panasaran hayang nanya ke anakna. Atuh terus busaha mah ngageroan Suryati. Tapi sababaraha kali digeroan teu nemalan. Panasaran busaha mah terus nempo ka kamar barang breh eueuh sasaha. Dina kasur ukur aya bantal jeung guguling. Aya nah ka mana budak teh Abah? Geuning eueuh. Naon ibunya? Dedengean teh eueuh. Nya ka mana atuh? Bahwadi meuni curing hak kaget ngadenge beja ti pamajikanana. Nya eueuh nah ka mana tuh budak teh nya waya kieu luas leos teu pupugu nyer-nyer pi kamalangeun. Oh teang heula ka tepas mun eueuh di tepas teang ka dapur. Mun eueuh di dapur teang ka cai. Cek Bahwadi bari luak lieu hatena ngarasa heran ku sikep nu jadi anak. Mun dicai eueuh kumaha? Ku Abah rek teang ka babaturanana. Busaha mah teu ngomong deui leos ka tepas rek neang Suryati. Ditepas teu kasampak tuluy ka dapur di dinya subung. Leos ka cai tapi dicai ge eueuh atuh beuki tagibur busaha mah buru-buru laporan ka Bahwadi yen Suryati teu kapanggih. Eueuh budak teh Abah kumaha atuh nya? Nya ka mana leosna budak teh atuh? Kawas budak leutik we. Kunaon si Suryati atuh nya? Keun urang teangan ku Abah. Cek Bahwadi bari tuluy singkil. Harita kop kana itek jerut turun rek neangan nu jadi anak. Hari busaha mah nungguan di imah hatena teu puguh rasa. Bahwadi ngarasa jengkel lantaran kakara harita nyaksian kalakuan anakna. Nu luas leos peuting bari jeung teu bebeja heula atuh harita oge Bahwadi langsung muru ka imah Nyi Suhaeti. Babaturan Nyi Suryati nu pangdekeutna hanya kal barang datang kanu dituju Suryati teu kasampak di dinya malah manu ditanya nage kalah kamalik nanya da teu nyaho kana mimitina. Satuluyna Bahwadi nanyakeun ka tatangana sugan aya nu manggihan Suryati. Tapi saurang ge teu aya nu nyaho hal ieu matak bingung pikeun Bahwadi lantaran eueuhna dina mangsa peuting. Hese neanganana akhirna Bahwadi nepungan Pak RT ngalaporkeun yen anakna leungit ninggalkeun imah. Puguh we Pak RT reuwaseun melang bisi Suryati aya nu maling atawa bisi kabawa ku sakaba-kaba. Wayah kumaha initna Bah? Geus lila atawa acan? Cek Pak RT. Nu mata kakana bieu ka nyawanya oge. Terus diteangan ditatanyakeun ka babaturanana KBG eueuh nu nyaho. Nu mata ka Abah teh buru-buru lapor ka Pak RT ieu teh. Nya puguh atuh Bah ulah antepan teuing aya naon teh. Kudu buru-buru lapor ngarah buru-buru katulungan. Ye urang ka Garduh Rona, urang minta bantuan pikeun neangan Nyi Suryati. Mangga Pak RT. Beraduanana miang ngajugjug ka Garduh Rona Bahwadi rada regreg hatena. Lantaran ayeuna mah aya nu mantuan neangan anakna. Barang jol ka Garduh dibagiakeun ku Rona nu kaparengan can ngalider keur ngariung opatan bari ngawadul. Naon Pak RT? Cek Rona pangkolotna. Nyi Suryati leungit euy ini ti imah teh teu karana idin. Yo bantuan neangan euy bisi anu nyulik jeung deui takol kokol sangkan balarea kumpul. Urang teangan babarengan. Cek Pak RT bari nunjuk kana kohkol. Reuwaseun Rona nu opatan kojengkang saurang kana kohkol. Kohkol ditakol malah ditihtirkeun atuh meuni jul-jol nu datang. Bari raong nanyakeun kanu aya di Garduh. Ku Pak RT di bejaan yen anakna Bahwadi leungit. Sanggeus badami sakedeung, jalma-jalma pating laleos indit rek mantuan neangan. Nu ngaler nu ngidul nu ngulonjeng nu ngetan marawa obor ngarah caang. Dina waktu anu singket lembur randu cagak guyur ku neangan Suryati. Nu akhirna kadengieun ku Bikarsimah jeung Suryati nu harita keur dariuk di tengah imah. Duanana rungah ringeuh tuluy silih pelong. Mamid. Cek hiji Rona ngageroan Mang Amid. Saha? Bikarsimah ngojengkang kana panto. Uring darsa ari Mang Amid ka mana mun teu ngelol-ngelol. Batur mah pahibut neangan nu leungit. Ka mana Mang Amid bi? Cek Rona nu ngaku ngaran darsa ngajanteng dinu poe. Ka pasar nyusul Parman. Nah saha nu leungit teh sa? Bikarsimah heraneun panon melong kaluar Suryati teu wani nyarita. Kalah ngahaja nyumput bisi kanyahoan ku Rona. Anak Bahwadi nu leungit teh geus diteangan ka ditu ka dieu teu kapanggih. Ayeuna keur diteangan ku jalma loba. Tadina mah kuring teh rek ngajak Mang Amid urang neangan ka lembur waru. Hanya kal mangna keur eueuh atuh nya. Temal Bikarsimah. Hatena jadi tagibur lantaran Suryati aya di dinya sok sieun katempuhan. Ngan untung Rona nu ngaran darsa teu lila di dinyana terus amitan. Nyageun wae eueuh mah bi ayo ahar bisi batur nungguan. Kituna teh ceuk darsa bari terus ngaleos ka beulah kaler. Ari Bikarsim menarik napas panjang sup ka jero nyamperkeun ka Suryati. Waktosna see para mitra duh.
Rupina duwi ka dieu heula carios nyambung nu judulna Suryati di Arapati. Di dongeng para mitra karangan Kileksa dina bagian katilu. Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan, langkung saur bahe carek dina mang dongengkeun ieu dongeng kirang nyugemakeun hapunten. Mangga tu para mitra sanes kirang sono sapunyere pegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permios.